Tadi itu lancet kan ke kulutus panggil di jalan teh. Kenapa kemana nak? Ya nyata rek imah akang urang teh. Naik naon? Ah biasa we, aya perlu. Gaji dagon di imah we, aing nyusul adi aing karunya we. Da teu adi aing karunya, di dagon di imah lah. Kumaha aja deh. Ye. Aduh, aing geus hayeu. Aduh ya Allah nyeri. Hor adi aing mun, aduh ampun aing mah. Mun, goblok. Mun. Mun. Karena ninggalkeun garoblog pisan marjuh teh. Mun, daguan mun. Aing kudu ngeureuyeuh we mah, cangkeng nyeri, suku nyeri ge aing kepaksa ieu mah. Aduh. Saya barudak aing geus kieu mah euy. Aduh. Bud. Naon? Lain lanceuk aing eueuh ka mananya? Tinggalin mah. Make di pareuman. Lah aing mah tadi keur sayang manuk atuh. Jadi gitu bawa sorangan ya? Ka mana ye? Rek sayang manuk lah. Pan aing teu bisa mawa. Kan bae ah. Mun. Ka dieu tuh mun. Kumaha ye? Motor. Aing ah. Beraku nek ngadorong di wae. Jeung lanceuk aing ka mana deh? Cuy, kumaha kekang bero teh lila. We tungguan we heula aya mah, ngopi heula we aya mah. Menang meuli lebar. Seger. Sia mah nginum kopi teh meni pales kitu. Meni eueuh iramaan, kieu ari nginum kopi. Aduh, seger. Ieu nurutan deui urang kos maneh. Dipikeun ka kabesekan gitu. Si Samud teu kaup ningali sayang manuk, langsung terekel we naik. Jeung Kang Bero di mana muragna deui. Cuy. Naon sia teh? Si Mal. Mana? Tuh. Mal, nah didorong, lain tumpakan motor teh. Oh nyaho dewek teu bisa, kapaksa we didorong. Sia aing sia mah kajejeg ku suku. Nah kunaon atuh Mas, jam itu turubun gitu. Kaliwat pusing mereka, cara rape. Ya tadi tikusruk deh. Naon atuh sia teh? Tikusruk di mana? Tuh di ditu, deket kebun teh. Nah atuh buat bisa tikusruk itu. Kala hausnya teu kuat. Aduh mantap. Kopi aing dibeakeun sia mah. Dar kopi manehnya ieu deh. Oh, kopi aing itu mah. Tah tuh hayang mah. Si goblok nepi ka beakna. Ah iya ya. Cina aya sayang manukan ya. Mesti dari si kehet ya ampun ting aing euy. Sian mah. Sia teu bae ninggalkeun aing mah. Mai Samud. Hah? Duh, saha dia teh nu naekan tangkalan ieu di wae rek kah? Jok aing. Mana ya pada jok. Nah, ya Yuk. Ya. Mang. Unak eta jadi lu sia sok. Ngalah sayang manuk. Ah bohong sia. Benar. Iya ngalah sayang manuk. Benar, Mang. Turun sia sok. Oke, turun burus ya. Arek. Sia.
pulang paling we nya. Henteu teu pulang paling Tuh dumu kanyahuan ku dewe dia naik. Mana eueuh sayang manuk eueuh di luhur mah. di dia mah da buahan da ieu mah lain tanggal buah. Ah ngaco eta buah Bener lain. Mainnya sia. Ieu mah daun. Ningali Luhur daun. buahna mah. Banyakeun main udah di luhur Buah buah. ka dieu tempo usiling buru. Tuh, Mana, tempo mana? tuh. Ayeuna usiling ditaekan muruluk ayeuna teh. Lah, teu bangsa kitu mah atuh mang meni. Budak saha baon nemal-nemal. Baik. Ah, Ini kan keun bae we budak saha sih. kan baik. Bae. Bedakeun wae amang aing preman. Duh ampun aing ditinggalkeun gara ku sentuh hararideng. Aduh, aing cokor nyeri cangkeng nyeri aing aduh. Pokona mah arurut aing aduh. Duh aing suku ieu tis ya. Mana. Lain eta goblok tah. Eta aduh, tah bener aduh. Tah kitu Kunaon atuh Kang? Tah gara-gara sia ye aing pusing. Gara-gara sia ye aing tinggalkeun yo. Nggak begitu Kang sabar Kang. Kang. Itu Bisa pemil dia teh naon Mang Surah Kang Tong. geus. Naon Mang Surah sia aing cicing aing molek diuk di dieu dah. Kuat nyeri cangkeng aing lah. Aduh. Aing masih banten. Nah, Lain sekarang tuh wae aing diuk teh di sopan ye. Ye ari eling teu kok tadi ditanam tuh. Ayeuna tah diuk. Eling. Kumaha? Cager. Cager. Lah aing mah jadi diuk ya. Lain sing ngalirik naon coy. ye kieu tadi teh Kang. Ini ada diuk. Nah, gelas ngobrol gini. Kang, iterek setor. Murah. Lah ini cuy saya duit kursa kieu aing udah curiga ya aing ya. Gua kusa pakai jarajan ya. Duh, nyata kanker sepi aya nama kawasan teh euy. Lah aing teu percaya ya. Tis. Naon Kang? Dia dulu dia. Duit setor anak kursa kieu ya ka manakeun. Ke sepi Kang. Pokoknya mah aing teu percaya ya. Biasana saliling setor sapoe 500, 600. Sok anak itu bisa sabaraha ya sok coba. 16.000 Kang. Terus kurangna ka mana teh kurangna? Bebeunana kursa kieu. Lah teu aing teu percaya aing. Teu da kumaha atuh Kang, kaayaan kursa kitu poe aya nama. Ya geus ari kitu mah lah. Ya lumayan ya nya. Penjajan si Ima ya. Tah duit tah. Nuhun ah, ditampi. Teu atuh Kang, hampura ieu lain teu hayang lila euy. Keur nambal ban. Menyanggas tuh. Aing ge enak istirahat ya cangkeng nyeri aing. Pokona mah isukan mah kudu gope sapoe. Awas. Tis. Siap Kang. Ayo tuh Kang. Kok tadi? Ye. Ka urang mah sarawan. Lah. Ye eta ka di Aisyah kos gitu ampun ding. Aduh Kang, hampura Kang. Pokona simpan selamat simpan. Tah gitu. Aing mah jeung simpangan segala dikasih imahnya. Ah, barudak ngaromongkeun tuh. Hei, saya ngomong aja. Ku aing saya suka awas ku aing saja. Pas mau panggil jeung aing ya.